Lajeng anu kadalapan anu terakhir aniaya. Ari aniaya mah eta mah geus liwat ti jaya. Aniaya mah kumaha carana ieu batur nya anu dianggap kumanehanana teh geus ngatugeunahkeun nya bisa palastra mun bisa mah minimal anjeunanana atanapi si jalma eta teh nu dianggap musuh kumanehanana teh tatu gitu. Tah eta mah geus aniaya. Jadi anu aniaya mah geus eueuh ras-rasan, rasa kamanusaanana geus pegat gitu tah anu aniaya mah gitu nya wani nyabok, wani nampiling, wani neungeul, wani ngagebug nya beh dituna wani ngadek nya wani nusuk, wani maehan tah eta mah aniaya. Sok sanajan komo geus ampun nya eta teh si korbanna teh ampun ulah dipaehan kaula anu aniaya mah telenges da dipaehan we gitu tah. Awas kitu nya. Bentena eta tingkatan-tingkatan bahasa dina 8 perkara anu teu meunang dina Kasundaan khususna karahayuan tah kawas kitu nya.